Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel Edmang Dina Mara kumaha daramang wargi sadayana. Pamugi bayi sararehatnya wargi utami nama sehat jasmanina, sehat rohanina, digampilkan rezekina oge didebikeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiar pusim kuring siang kalian wengi urang sedih doang kene wargi sedenanya sing rehat pokoknya mah tawargi anu nuju ngantus dongeng Sunda dina judul Sikuluk karangan Geliksa masih bagian nu ka-57 wargi kang diden ieu. Anca urang katunda bagian anu ka-50 genep masih nyarioskeun Sikuluk teh nya wargi. Tah kumaha lajengna ieu carita manggauli jeung ngadaungkeun hetang-hetang landung bang beberahmana. Beu kasabalan si Ondok teh teh lain omong kosong Mang Daryo jeung Mbak RT teh. Si Ondok bener-bener manusia jahat ieu. Nu tega marabkeun aing ka siluman buta hejo. Pantes anak rek beak oge. Awas ya diaut-aut ku aing mah. Hayang nyorek kumaha jadina ieu. Ceuk Sikuluk bari karewek kana nyiru anu pinuh haritaku sasajen teh wargi. Bururu dibahekeun gapdi kana nyiru nu hiji deui berur dibalangkeun ka pojok. Bru sasajen ambru mani pabalatak di jero kamar. Ieu gebro parupuyan teh ditajong blok bahe kana samak. Lebuna oge harita nepikeun ka paburantak nyatana minuhan kamar. Malah saterus damang sakabeh nu aya di dinya wargi nya tah diaut-aut aya nu kaliwat ku Sikuluk teh. Kaayaan kamar dia dikalotor lebu parupuyan pacampur jeung dorujakan. Pugu bae kaayaan teh mani matak saregsek anu nempong. Samalah wargi lamun teu inget kana keamanan lembur mah ku Sikuluk teh rek diduruk eta kamar teh. Nganundung kaburu sadar manehna lamun eta kamar diduruk sarua jeung ngaduruk imah bae. Lamun geus ngaduruk imah sarua jeung ngaributkeun balarea. Tapi sakitu ge Sikuluk geus ngarasa puas, geus bisa ngawarah anu jahat ku jalan ngaruksak barangna debah ondokna eueuh tea. Wargi sanggeus seueuh ngawut-ngawut atuh kamar teh kakara Sikuluk teh kaluar deui terus ngaleos harita ka tengah imah. Gek diuk dina kursi paranti bah ondok teng Sikuluk ngalamun dina sawanganana geus kagambar kumaha kaayaan di nagara siluman buta teh. Dina kaayaan kitu hawar-hawar ti kajauhan aya sora anjing nu babaung malah terus dituturkeun ku ngaguruhna sora angin. Kaayaan ngadadak jadi geuman, mata keung jeung mata ketir, Sikuluk mani curing hak pok ngomong sorangan. Naya naon aya sora anu kitu? Buah-buah eta teh pangiring bangsa siluman eta. Utang tuna ge bakal ka dieu. Tapi rek didagoane ku aing mah. Pokona mah hayang nyaho kumaha rupana ari buta tah. Kebeneran lah. Ngahaja-haja mah hayang nyaho buta teh kudu mayar meureun. Aing rek dibapageun ku manehna. Cik paitok weng doakeun yeuh. Weng hayang ulin yeuh ka nagara siluman buta kalayan salamet sarta hayang bisa balik di kalemur. Ceuk Sikuluk bari luak liuk bulu pundukna ngadadak sing puriding jeung sing boringkap. Sawab sora anjing anu babaung teh kalabeuki deukeut bae. Malah lila-lila mah imah teh karasa asa ngariug. Di luar ngagurug sora angin nu ngagelebu. Oreng harita teh bener utusan ti Prabu Anom Lokawisesa geus datang wargi. Ari anu datang teh geus ngabaku taya deui lian ti Sakunca jeung Sakunci. Eta dua punggawa kerajaan siluman buta datang na make kareta kuda sorana oge mani rame mata keung. Atuh sora talapok kuda oge mata keluang. Sora gengge oge mata keung, sora anjing mata ketir. Tapi Sikuluk wargi harita manehna tetep tagen tegalidir. Kasieuna dipaksa sina leungit, bulu punduk anu sing puriding dipaksa sina caricing deui. Kasieuna diganti ku bunga sabab bakal bisa tepung jeung makhluk anu dipikasieuna anu saterusna hayang ngelehkeun eta makhluk nu matak Sikuluk jadi wanian harita teh.
Jung manehna nangtung terus ngadiketan panto. Kalau trak ngelaan tulak terus dibukakeun saeuy. Si kurupna ong kaluar tapi teu aya nu katempo. Kaayaan mani poek mongkleng buta rajin. Teu katempo curug-curug acan. Atuh gancang panto ditutupkeun deui, gek si kulup teh diuk deui dina kursi harita. Manehna ngahuleung mikir-mikir pilampaheun namun patepung jeung dua siluman teh. Wargi orang nyaritakeun heula Mang Daryo jeung baturna barang ngadarenge sora anjing anu babaung. Tiluanna ngadadak simpuri ding bulu punduk. Si Iman jeung si Wawat mani ngagibrig dina awahing ku sieun teh. Padahal harita teh encan ampuna naon. Jadi kakara ngadenge sora-sora wungkul teu lilapok si Iman maksakeun nyarita. Mang Daryo, nah ka urang teh bet aya kereteknya. Eta sora genggena mani kasingkeleneng kitu. Sora sapatu kuda mani pelok-pelak. Sora buah-buah sora juri kita mang tah. Kitu ceuk si Iman bari ngaragamang ka si Wawat. Gep nyekal kana pundukna atuh gurubug si Wawat nang gurubug sabab eukeur mah eukeur dina kaayaan sieun. Katurug-turug pundukna aya nu nyekel. Atuh mani asa coplok je jantung. Rek ngagero teu bisa, ti corona oge asa mengpetan deui. Kala ngagibrig bae jika kabulusan, pok ngomong bari ngadeg-deg. Walu Mang Daryo aya juragan jurigan aya juri tulung mamang. Ceuk si Wawat harita bari ngaranggahkeun dua leungeunna. Jung nangtung lalaunan karaya bruk Mang Daryo. Atuh bok Mang Daryo ngagero bari ditahan da sieun. Yang Wawat, yang Iman, kunaon teu darek jardog ieu teh. Caricing atuh bisi jurigna nyamperkeun ka urang, engke kumaha ieu teh? Apaan urang teh keur nyumput ieu teh? Atuh cilaka diribut wae mata kapanggih engke coba. Kitu cenah ceuk Mang Daryo bari nepak leungeun si Wawat anu ngarangkeum beungeutna. Jadi kaayaan wargi beuki peuting teh kalakah beuki poek bae. Malah Mang Daryo sanajan ngarasa sieun ge ditahan bae, ari sabab wargi era ku kakolotan jeung era ku tugas. Sedengkeun si Iman jeung si Wawat mah geus teu barisan dinyarita. Duanana ngagalibrig jiga nu muriang, sungutna calawak teh suaraan. Kesang tiis ngucur sakejur awakna. Untuna atuh noroktok jiga anu kabulusan bae. Oge duaan harita silih teh beuteun. Kesang tiisnya sakujur awak. Duaan silih tembalan atuh mani rame ting torok-tok. Nempo kaayaan kitu Mang Daryo beuki sieunneun bae. Tapi maksakeun cicing kalayan tenang. Teu kungsila guru tu kadenge aya sora kareta kuda anu di pakarangan imahna Bah Ondok. Atuh nu tiluan beuki ngagibrig bae panonna molotot ka tempat datangna sora. Bikelila berai kaayaan teh ngadadak caang. Tapi ti caang kawas di beurang, ieu mah caangan ukur remeng-remeng bae. Cukup pikeun ngabedakeun hiji barang jeung barang sejenna. Samalah wargi harita teh tah Mang Daryo jeung baturna ngarenjak bakat kuruas. Sabab di pakalangan imah Bah Ondok geus aya hiji kareta anu ditarik ku kuda dua. Anu tumpakna dua jalma jarangkung badag sing balegbeg barodas jiga kalangkang. Nempo anu kitu si Iman maksakeun deui nyarita. Mang Daryo, dada bener tuh ka dieu aya delman. Nah, di mana jalanna Mang? Aduh, ya alah, apan biasana mah tara aya nu kitu ka urang teh Mang. Itu nu tarumpakna Mang, manis sing balegbeg begitu. Jigana teh galak meureun. Aduh, kudu kumaha urang Mang ieu, dawi ngasieun geuning. Ceuk si Iman bari toleh neuteup kana kareta sakunca jeung sakunci. Ih, ngomong wae maneh mah, cicing atuh ganeng. Kumaha eta lamun makhluk teh nyampeurkeun ka urang, aduh, pan cilaka eureun. Da kumaha ieu? Ieu teh pan cilaka urang teh meureun lamun kitu mah nyampeurkeun. Ayeuna mah cicing we. Ulah loba carita cicing. Jawab Mang Daryo bari nepak ka si Iman. Teu ila cakaka kadenge anu seuri.
serana matak maringkak bulu punduk orang sakunca siri teh tapi can turun tina kareta. Kulup gerak keluar kulup. Iya kula gesa dia kareta bikin mapagen anjing. Sok gerak keluar kulup. Cik sakunca mimiti kadenge nyarita hari. Atau buku Mang Daryo maning ngarenjag sabab kadenge jelas pisan. Sakunca teh ngageruan si kulup. Aduh pok Mang Daryo ngaharewas kasih Iman jeung kasih Wawan. Aduh cilaka barudak. Tetela pisan eta teh siluman utusan si Raja Buta eta. Gorek nyokot yang kulup aduh. Kudu kumaha atuh urang teh ieu. Da tetehla ari lawan moal kuat. Sampurna teu boga elmuna. Cik Mang Daryo bangun nu hariwangeun pisan. Ulah diantep atuh Mang. Ngukus atuh tambahan teu teuing Mang. Pan aki suya oge ari ngajampe anu kujurig mah sok nyeungeut menyan. Sugane kabur ta si ka sebelahan teh aduh da uing teu wani Mang. Aduh sieun Mang. Is ari ujang dah teu cukup ku ngaduruk menyan atuh. Sabab kudu diparancahan. Kudu maca jang jawokan. Kudu mapatkeun ajian ari Mang. Apan teu bisa jampe raheut-raheut acan Mang mah teh. Jeung deui ngaduruk menyan dina naon atuh. Pandayana naon pisan di dieu mah. Jawab Mang Daryo bari ngusapan pundukna. Jadi tuna mah hitung-hitung ubar sieun meureun. Wah, babari atuh Mang. Beuleum mah dina padudan Mang. Tapi kumaha lamun si jurigna nyampeurkeun ka dieu? Eukeun tak udud ka urang apan aduh. Sieun meureunan aduh. Sieun ieu mangkaning ceuk age suya oge siluman mah sok nyampeurkeun. Lamun aya haseup menyan teh itu tah. Aduh nya tapi kumaha atuh urang teh mah tah si sakunca disada deui. Ceuk si Iman bari ngacungkeun cerukna, si Iman jiga nu yakin pisan yen nu nyarita teh sakunca. Sebab kungsi ngadenge beja ti Pak RT waktu ngadongengkeun lalakon Bah Ondok jeung Mang Itok memang bener. Harita teh sakunca nyarita deui. Sabab si kulup can aya nembalan. Kulup. Sia tere keluar atau moal. Lamun moal keluar rek dibaksa guaing. Ayo keluar sia kulup. Jep jempling sakunca teh jempe. Mang Daryo ujung baturna oge jempe sarua pada hayang nyaho kana jawaban si kulup teh wargi. Hate Mang Daryo manika sing seredet. Atuh dia jantungna oge deui ngadadak ratug tutunggulan. Sabab ngarasa hariwang sok sieun si kulup nembalan nu akhirna dibawa ku siluman teh. Sedengkeun wargi anu keur ditungguanana harita teh ngajentul dina kursi bari mikir. Caritaan sakunca nu ngageroan manehna lain teu kadenge tapi mikir-mikir heula pilampaheun. Na mending ditembalan atawa ulah. Tungtuna pok si kulup harita ngomong sorangan. Moal ditembalan ku aing tapi dek disampeurkeun. Aing hayang nyaho heula takana bebengokna si jurig buta teh tah. Ceuk si kulup bari kuniang hudang lalaunan terus nangtung heula di tengah imah bari ngadedengekeun kaayaan di luar teh. Tapi teteh lah jempe teu kadenge sorak nanaon. Katayep si kulup limpang lalaunan murukana panto. Reket pantu dibuka lalaunan. Lalu si kulup nololkeun sirana keluar. Mereka tempo jelas pisan harita. Kayan di luar jadi caang. Si kulup ngerutkeun tarangna bakat ku kaget teh. Sabab dari mah kaayaan teh kacida pisan poekna. Tah naha ari ayeuna bet ngadadak caang atuh. Pok si kulup ngomong sajeroning hatena. Teteh lah jadi caang ayeuna mah ieu. Aduh, jadi yakin pisan aya siluman nu datang ieu. Tapi mana mangkelukna tuh? Geuning teh anu katempo, cing. Rek diteang kaluar ku aing ah. Ceuk si kulup bari terus kaluar, ari panto ditutupkeun di lalaunan. Katayep si kulup limpang di tepas lalaunan. Teu lagi geus nepi kana panto nu kaluar. Sang geus lila reket si kulup muka di panto, berai panto muka.
Bereku si kulup katempo kalayan jelas. Di pakarangan aya kareta anu ngajugrug. Puguh bae si kulup teh mani ngarenjag. Jadi manehna teh wargi ngarasa kaget. Di pakarangan bet aya kareta. Tapi kulantaran kadorong kurasa penasaran, jerut si kulup turun ka pakarangan. Terus atuh manehna teh lajag-lejeg nulak sangkeng di pakarangan. Parona mureleng kana kareta jeung anu tumpakna. Nempo kalakuan si kulup kitu Mang Daryo meningahuleng. Jajantungna asa eureun tina bakating kureuas sok sieun si kulup dirawu ku siluman. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sundanya dina channel YouTube dina channel Mang Dina Mar. Nah kawargi sadayana boy Sri Pamaget anu nu sepuna anu juga ngadaungkeun danget nya wargi. Pamugi we sukses naosieun mangrupi dongeng biasa ngajantenkeun landong pangberahman ya dongeng kumang dikintunkeun ka sadayana anu juga ngadaungkeun danget ieu saha bae di mana bae alamatna boy Sri Atanapi Pamaget nu sepuna. Kudu jeung ngadangkeun ulah hilap baginya subscribe-na atau like and share-na sareng bunyi loncengna pang mencetkeun wargi. Atur nuhun sadayana ieu. Tah wargi mangga urang ngajengkeun ieu carios atan dongeng Sunda dina judul Si Kulup bagian ke-57. Sedengkeun sakunca jeung sakunci hari teh mani colohok nampo si kulup teh. Duana ngadadak jarempe teh anu nyarita. Jika nama ngerasa kaget ku kalakuan si kulup. Ari si kulup teh nyarita deui manehna tetep jalang jeleng teu daek cicing. Malah lila-lila makoloyong ngadeukeutan kuda anu narik kareta teh. Kalayan teu tetapi sini, ieu cebron hulu kuda teh ditampiling atuh gurubug kuda teh ngagurubug terus di sana manis sesebak sorak dan dokdak nyepakan kareta. Ari si kulup tetep bungkem teu daek nyarita. Jadi oreleng si kulup teh ngadeukeutan kuda anu hiji deui. Ieu cebron ditampiling huluna gurubug kuda ngagurubug gawas anu tadi nu hiji deui. Suku tukangna dokdak nyepakan kareta. Atau budik-dik sakunca nafsu hauk nyarekan ka si kulup. Sorana endir handaruan da pugu siluman. Manusia nanaunan sia. Aku teh kuda kalaka disiksa. Awas ya. Sakadi dinampiling kuda-kuda dirius tahun sia teh. Cik sakunca baring kalayan turun tina kareta. Mani ngageureuyeung jiga balon anu beakeun angin. Datangna diwargi kana taneuh teh teu kadenge ngageblig. Bangun hampang pisan jiga nama. Padahal katempo nama mani jangkung badag. Tapi si kulup teh nembalan kalah hiu gaplok kuda duanana teh dicabokan atuh gurubug duanana ting gurubug reuaseun terus disarada mani reang sing hariem. Nya puguh bae kaayaan beuki geueuman margi. Jadi katurug-turug sora anjing anu babaung kadenge deui bae harita. Malah dialokan ku sora manuk jurig jeung cisir. Atuh matak tambah soak kanu borangan mah. Tapi ari si kulup mah kalakah beuki motah bae wargi. Jadi manehna teh teu cicingeun empo anu tumpak kareta turun teh. Gancang nguliwed ka satukangeun kareta. Serta heat jeko kareta dijejek atuh rieung kareta ngarieg deui jauh kudana. Mani ngajauh bakat kuruas gero sakunci ngagero. Walung kakak kunaon kuda berjadi kieu. Tulungan kakak ya kuda bisi kabur ya aduh. Cek sakunci barinya kalam kana les kuda. Nempo adina kitu gero sakunca nyarita. Turun ai turun. Keun wae antep kareta mah. Ayu bantuan muru manusia ka sebelan dia. Tuh lumpat ka tukangeun kareta. Sok buru-buru turun adi. Urang tarewak manusia teh. Moal selatang tu si kulup tah eta teh. Buru-buru adi buru. Cek sakunca bari gegag-gegag ka tukangeun kareta. Maksudna rek newak si kulup. Tapi si kulup ngarti gancang manehna nguliwad ka gigir bari cekok ngajejek kareta atuh rieung kareta ngarieg deui. Kudana ngagurubug beuki tarik. Pok sakunci nyarita. Waluh kakak. Kareta ditayong di ku si manusia. Uduh kumaha ya kakak ya.
lamun lesna dilesotkeun tangtu kudana kabur. Keun bae antep kuda madi, sok buru-buru turun. Urang moro ieu manusia misi kabur manten ieu. Ceuk Sakunca bari ngagegang deui ngudang si Kulup, tapi si Kulup harita teu daek cicing wargi. Terus kukurilingan bari najongan kareta. Sakecap oge manehna mati nyarita. Ari Sakunci kalayang harita turun tina kareta. Celek dina taneuh bangun hampang pisan. Lalampahanana sarua jeung lanceukna. Malah nincak taneuh ge teu kadenge aya sorana. Tuluy lagi Sakunca jeung Sakunci teh moro si Kulup. Tapi si Kulup pinter manehna balucat-balicet ngajauhan moro. Malah tara eureun unggal manggi kesempatan sok najongan kareta. Atuh bungkus Sakunca jeung Sakunci beuki keheulin bae. Duanana ngarasa nafsu asa dicoogado ku si Kulup. Sedengkeun wargi harita Mang Daryo nya jeung baturna nu duaan mani celohok. Nu tadina sieun teh jadi kaget jeung muji kana kawanina si Kulup. Malah tungtung nama Mang Daryo jeung nu duaan sing kurumuy nyalampurkeun ka deukeut kareta. Tiduanana sing polohok ngalajo si Kulup anu keur diporo ku dua siluman. Nya kulantaran si Kulup ringhas geblig Sakunca jeung Sakunci nenjrag bumi lod awakna harita ngagedean jadi gede teh. Malah jangkung nage mani mapakan imah bahondok teh. Sakunca jeung Sakunci ngajirim jadi buta hejo anu kacida gedena. Koceak Mang Daryo ngoceak banget ku sieun. Dereg-deg lumpat tarik pisan atuh gugus si Wawat jeung si Iman gerewaseun. Sedengkeun Mang Daryo anu jadi pamimpin manehna geus kabur pangeulana wargi. Da kalayan teu loba dicatur. Durug si Wawat jeung si Iman lalumpatan maniti buburanjak. Matana burial pun cerlik tina awahing ku soak teh. Padahal harita teh kakara nempo sukuna wungkul atuh komo lamun kaparengan nempo sihung Sakunca jeung Sakunci. Tangtu sing kalepak kapaehan. Wargi sedengkeun si Kulup mah harita teu gugup. Manehna mah tetep we tenang. Malah barang nempo Sakunca jeung Sakunci ngajirim jadi buta ge. Manehna mah bungaheun. Sakilat manehanana harita boga ilham. Jileung luncat kana kareta, gap kana les kuda, gancang harita dikenyen, atuh beretak si Kulup teh dibawa kabur kedua kuda. Heuk dituturkeun ke sora angin nu ngaguruh tarik pisan. Bikelila biki jauh tungtung nalas henteu katempo deui. Wargi barang si Kulup geus jauh harita. Ri Sakunca jeung Sakunci nafsu, hauk Sakunca sesoak bakat ku amba. Sorana oge ngagedul, sorana oge ngadadak jadi ngagerem, jadi mata kukurayeun. Urang lembur harita mani ngayak-yak pada kasieunan. Walah haram jada goblok, si Kulup kabur adik. Cilaka urang ieu. Katipu ku si Kulup. Tobat kudu kumaha urang jadi. Cik Sakunca bari ngareret ka adina nu harita keur celohok bengong. Aduh gancang Sakunci ngajawab, bener kakak, cilaka urang deh. Aina kapaksa imah si ondok urang hancurkeun. Sababongan geus nyiksa ka urang. Ayu kakak irik dah imah si ondok. Cik Sakunci bari neuteup ka lanceukna. Jadilah ayu urang irik dah gogomrog si ondok daina ieu. Jawab Sakunca bari jolan ngalengkahan imah bah ondok teh wargi. Atuh kieu gebro suhunan imah bah ondok ditonjok di luhur. Atuh boro-boro harita imah runtuh sarana ge mani ngaguruh matak paur. Geus kitu teh disusul ku panarajang Sakunci. Atuh borobot imah bah ondok diirik kedua buta anu ngajungkiring jarangkung gede. Kayan di lembur Cicapar ngadadak rame ku sora anu ngaguruh. Katambah-tambah sora angin jeung anjing anu babaung teu daek jempe. Mang Daryo jeung baturna nu duaan teu bisa ngahalangan kana kalakuan Sakunca jeung Sakunci. Anu puguh mah nyarempod wae di garduh bari ngagibrig jiga anu muriang bae.
Wargi dina waktu anungan sakilat pisan harita imah Baondok geus rata jeung taneuh. Balegedeg sakunca jeung sakunci narangtung bari nulak cangkeng. Cakakak sakunca seuri ngagurupa campur jeung sora angin. Puas ayeuna madi, puas. Hayu ayeuna urang balik. Urang nyusul si Kulup anu kabur jeung kareta urang. Moal sabaraha kagagahan anak manusia sagede pelok mah. Ceuk sakunca bari ditungtungan ke seuri mata kukurayeun. Bener kakak, ayu urang udag si bangka warah teh. Bisi nyasap gara-gara batur, hayu kakak urang susul. Nyegis kitu males sakunca jeung sakunci teka tempo di jerimna. Iuk aya angin ngagelebug dari pisan. Jadi jigan ngajajapkeun kadua siluman nu arin ditek nyusul si Kulup. Begerila sora angin teh beki laun, tungtung nales teka dengen deui, kaayaan barik deui jiga tadi, jadi sepi jempling rehe comrek, malah jangkrik jeung gaangge jiga nu disapa kabeh jempe taya nu nyoara. Wargi saliyana kacaturkeun isukna Baondok jeung bisa mah geus baralik deui ka imahna. Atina ngarasa bungah peda geus hasil nipu si Kulup. Tapi barang datang ka pakaranganana, Baondok jeung pamajikanana mani ngahuleung tina bakat tingku kaget. Nempo imahna geus rata jeung lemah. Meunang sawatara jongjongan Baondok ngajanteng jiga arca. Teu usik teu malik, malah teu nyarita sakecap-kecap acan. Kitu deui bisa mah kagetna kabina-bina lantaran sulaya tina sangkaan. Disangka masih Kulup teh kasampakeun ngajepat jadi banusan. Tapi nu kasampak bet imahna anu jadi bangke. Si Kulup mah teh kasampak. Sanggeus lalila kakara Baondok sadar. Ok nyarita kabisa mah bari dumareuda. Bu, cilaka gede sama ieu. Urang teh pinang ieu jeung kawiwirangan ieu. Ima urang geus ancur teh jeung taneuh. Nu tangtuna ge ieu Gusti Raja nuju bendu ieu. Aduh, kumaha urang teh sama. Aduh, nabet jadi kieu ya aduh. Ari si Kulup nya ka mana acenah. Ceuk Baondok bari leket teh brek nambru dina taneuh. Awakna oge ngadadak leuleus lungsek. Taya tangan pangawasa, tanagana musnah lir anu dipupul bayu-bayu. Nya Abah, urang teh aya bagja teu uyahan, manggih milik teu kalebok. Jiga nama imah ancur si Kulup kabur. Kumaha urang lamun geus kieu Abah? Di mana urang kudu ngiuhan? Ceuk bisa mah harita kalah malik nanya da puguh sarua ngarasa bingung. Tungtung nama Baondok jeung pamajikanana sing ngaruleung deui jiga nu beak piomongkeun. Kitu salah kieu salah, bingung teu manggih tungtung susah nu taya hinggana. Wargi keur kitu buru-buru mah jalma nu daratang nu leumpang pangleuna Pak RT. Dituturkeun ku Mang Daryo jeung sabaraha urang kolot-kolot nu aya di lembur eta. Ditukangeunana riab awewe lalaki kolot budak sararea pada hayang nyaksian kana bangke imah Baondok. Malah teu kungsrila oge sararea teh geus ngalingkung lalajo imah Baondok nyatana anu geus ancur teh. Ari Baondok nempo tatanggana daratang lain bunga tapi kalah ngarasa era jeung wirang. Dumeh rumasa kurang hade ka tetangga. Komo bisa mah mani ngeluk tungkul jika buek menang mabuk malah. Waktu wargi sadayana nantinya kapannya. Rupina ieu dongeng Sunda dina judul Si Kulup karangan Kileksa bagian ke-57 wargi. Urang cekapkeun dugikeun ka dieu bae. Mugi katampi karyan keminganya wargi. Suksana was mangrepikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pang beberah. Insyaallah wargi cariyos Si Kulup bagian ke-58. Enjing dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun ku mangrupi panartosan wargi sadaya. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.